Padahal teh hari mau merenginya mah lah ngomong kayak itu kadia ieu teh merengin kayak itu kadia ngomong kita para rugu ya makeun aja lemah. Aing mah rajin arek merengin kudu make sertifikat tanah. Dewek gabel sertifikat tanah di mana coba? Jelema teh ayo wae bening si Ija. Jal menang teh Jal. Menang. Borokam menang. Karsirit semua Udah zamannya mah rese gang nginjem duit cuma-cuma mah mulai nu mere moal. Udah begini nyium biar kalakang minta surat, minta tanon, sertifikat. Orang sertifikat di mana? Saya ogi ke mana? Aing enggak. Teu entah. Kemari hayo orang kukulintingan teh nengan ka itu ka dieu. Mungkin orang tangannya nama ya. Ya. Tah oge. Kalah ngomai HP we, karingrang batur puang piang oge. Coing oge mah Oge. Naon barudak mah teh? Ayo ku gorohan sia mah. Hayo atuh engko rek ikhtiar cenah. Kan si Dudut arek kawin teh kumaha Kadi oge keur ikhtiar mah teh barudak ngan kumaha da geuningan can aya nu mere wae. Aing daripada rieuh mending keneh ningali film aing supaya rileks. Film mana oge? Iya tuh rame. Ngali. Jadi kali ini Waoge mau nonton film I'll Give You the Universe, drama Korea yang dibintangi by In Hyuk dan Roh Jung Eun. Drama ini berkisah tentang dua ipar yang awalnya tidak akur namun terpaksa membesarkan keponakan mereka, Woju, bersama-sama, membawa mereka pada pertumbuhan diri dan romansa tumbuh rasa cinta. Pokoknya ceritanya sangat seru pisan, guys. Kalian wajib tonton film I'll Give You the Universe di aplikasi Loklok secara gratis. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Kalau sareng rawana geuningan aing waktu dibutuh-butuh lalajan naon dia teh. Ramenya. Rame sih teh daripada rieuh nu mere mah karieut-rieut aing. Ya urang ikhtiar deui we. Enak mah urang yang minjem ka Haji sugan bogaeun. Man.